Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun abdi biyanita bade ngaturkeun warta ngeunaan ramena perdagangan di Palabuhan Sunda Kelapa. Ngarasakeun suasana kota tua di Jakarta moal afdol lamun teu ngajang ka Palabuhan Sunda Kelapa. Di Palabuhan Sunda Kelapa anjeun tiasa neruskeun lalampahan ka tempat-tempat sanes di sakulibeungna sapertos Museum Endah, Jembatan Intan, Menara Syan Bandar, atawa nyusuran pasar lauk. Sapertos palabuhan anu sanesna, Palabuhan Sunda Kelapa oge kentel pisan ku ayana perdagangan. Palabuhan eta kiwari barobah jadi kaayaan palabuhan antar pulau sarta distribusi barang-barang ti sagala rupa macam sapertos motor, semen, batu bata, furniture lemari, kasur, sarta nu lainna. Kapal-kapal ageng parkir di Palabuhan Sunda Kelapa sarta para patugas dijieun rerepot ngalereskeun kapalna. Nguriling ditingali tina palabuhan seueur truk-truk kontainer anu nurunkeun barang nu diaraskeun ka jero kapal. Palabuhan Sunda Kelapa atos aya saprak abad ka-12 sarta mangrupa palabuhan anu Kerajaan Sunda anu beribukota di Pakuan Pajajaran. Kapal-kapal sajen anu asalna ti Cina, Jepang, India keur ngabantuan barang-barang sapertos porselen, kopi, sutra, lawon, minyak sengit, kuda, anggur, sarta zat kelir kanggo ditukerkeun ka rempah-rempah di Indonesia. Di zaman baheula, Palabuhan Sunda Kelapa emang rame didatangkeun ku padagang-padagang sarta palaut sapertos ti Sumatera, Malaka, Sulawesi, Jawa, sarta Madura. Di Sunda Kelapa seueur diperdagangkeun pedes, beas, asem, daging, emas, sayuran, sarta buah-buahan. Sakian ti abdi, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.